Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun wastapun Pani Yuliani abdi ti kelas 11 IPA 2. Abdi di dieu bade ngadongeng, judul dongengna nyaeta Si Kabayan Ngalatutup. Cek di dina. Kabayan ulah hes berang teuing. Gawe pisan sia mah ngalang-ngalang tutut atuh da arinya tuh mah hayang jeung lauk wae geuning. Cek si Kabayan. Ka mana ngalana? Cek ninina. Tuh ka sawah ranca. Nu loba mah ka sawah nu geus meunang agaru. Leos si Kabayan leumpang ka sawah nu meunang agaru. Di dinya katembong tututna loba lantaran caina herang. Jadi katembong kabeh. Tututna pating goletak. Tapi barang diteges-teges ku si Kabayan kalangkang langit kaciri dina cai. Manehna ngarasa leuwang ningali sawah sakitu jerona. Padahal mah teu sajengkal-jengkal acan siga jero soteh kaciri kalangkang langit. Cek si Kabayan dina jero pikirna, ambu-ambu ieu sawah jero kabina-bina, kumaha dialana eta tutut teh, lamun nepi ka teu beunang aing era teuing ku nini. Tapi eta tutut teh sok dialaang ku jalma, dek dileugetan bae ku aing. Geus kitu mah si Kabayan leos ngalalegeut. Barang geus meunang dibelitkeun ka anu nyere, dijejerang ku awi panjang. Sabab pikirna rek ti kajauhan bae ngalatututna, moal deket-deket da sieun ti kejebur. Si Kabayan ngadekul ngaleugetan tutut meh sapoe jeput, tapi teu aya bebeunangan ngan saukur hiji dua bae. Kitu oge lain beunang ku leugeut, beunang soteh lantaran ku kabeneran bae. Tutut keur calangap talapokna katempelang ku leugeut tuluy nyakop jadi beunang. Lamun teu kitu mah luput moal bebeunangan pisan, sabab ari dina jero cai mah eta leugeut teh teu daekeun napel. Komo deui tutut mah da aya leuleueuran. Di imah ku ninina di dagoang geus ngalah salam sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran ambleng bae tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasampak si Kabayan keur ngalegeutan tutut. Cek ninina, "Naha ari Kabayan ngalah tutut dileugetan?" Cek si Kabayan, "Kumaha da sieun ti kajebur deuleutuh sakitu jerona nepi ka tembong langit." Ninina keheuleun si Kabayan disungkulkeun brus ancrug ka sawah. Cek si Kabayan, "Hehehe, daet geuningan. Mung sakitu bae nu tiasa ku abdi didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."